Apal ka budak Mang Uta teu? Nu mana? Si Neng Ai geuning. Nya apal atuh kumaha deh? Ngadenge bejaek dikawinkeun cenah isuk. Maknya bi kan karek asup SMA si eta mah. Ih, pungadenge cenah bejak kacilakaan atuh teh budak. Anu bener bi. Heeh. Wah. Lain tapi eta kacilakaan kumaha nya? Katenggara kontak itu di jalan. Lain teh. Bi memang konsep nama kecelakaan teh katengarnya. Tapi henteu di jalan bi. Nya aya wae bi aing. Ampun teuing. Mang, Amang pernah ditelapung ku macan. Pernah kumaha deh? Ajaib mah hayang sih Amang. Budak ya. Montong rupa-rupa sih teh. Ya budak nu talapung ku emak mah si teh dorhaka disebutna teh. Imaneh perupa wae. Amang ge bakal ditalapung ku emas minggu nyerina. Pancen Amang, surga teh di telapak kaki emak. Diana ajaib mun di talapung ku emak asup surga Mang. Anjing. Entah gitu konsepna si teh makmun. Parah anjing budak ieu, ampun teuing. Nah, di buruan bibi mah kosong keneh itu. Tuh, jika buruan orang atuh. Ajajar tingali anjir meriahnya umul-umul. Pan esok teh 17 bi. 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Lain gerak pasang ai bibi. Hoream pugu ge a. Iya tanya. Bi, orang sebagai warga Indonesia ya kudu boga jiwa patriot bi. Dina diri orang masing-masing teh. Ya, baheula mah kolot urang hayang nancepkeun bandera di buruan teh anjir kudu berjuang. Narohkeun nyawa, narohkeun getih. Urang mah kadar ge tinggal nancep-nancepkeun. Tinggal ngajajarkeun umul-umul di hareupeun imah, ngarayakeun kamardekaan. Pan geus merdeka urang teh pan. Nah, nyoan disebut merdeka mah anu baleureum geuning itu ngajajarna dompet gambar Soekarno. Ta eta karena geus merdeka ngaranna. Tapi heueuh aya kitu teh mah deui. Dompet orang ge abu-abu hungkul bi euy. Anu beureman.